gampang pengen di channel YouTube Simkuring Alen Kalaider. Tong like, comment, sareng subscribe. Pados panggila poge tekan tombol loncengna pados aya pemberitahuan pada Simkuring upload video-video gitu. Saat sana panginten Simkuring bade ngobrol sareng pendiam. Salah satu pendiam Simkuring mama kadua tadi nomoran oge mama kadua. Salah satu seniman oge utamina panginten mamah tak sareng Alen aya nu hoyong terang awal muasal kalir mamah gitu. Anu aya pertanyaan anu pertama panginten alamat mamah di mana ya? Alamat mamah Kaleresan itu mamah teh lingih di Kampung Cisitu RT 04 RW 8 Desa Cimekar Panten Asih Kabupaten Bandung. Nah, sekarangnya pangintennya alamatna semua panginten. Sareng ieu panginten mah nami lengkap mamah di saha? Nami lengkap mamah pangintennya di mana tos teu birek deui. Mamah mah di Desa Cimekar kitu tah. Kaleresan anu manggil sadi dinten mah mamah teh mamah cucu aya nuhun dan teu make alias cucu unggul, cucu doang pangintennya. Janten panginten si mamah mah namina nami asli cucu henteu panginten aya digentos ku sanes-sanes tapi aya eta teh kepanjanganana nuju sakola. Informasi anti sepuh mamah mah cucu unggul. Mung saperkawis di sakola teh nuju sakola SD nya. Mohon. Da mamah mah sedang kitu teh sakola teh ke SMP. Aya tiluan eta teh. Biasanya nabihan ngobrol eta oge. Aya cucu teh aya tiluan. Cenah wayahna mamah teh dipanggil cucu kapayun sadayana mamah teh. Mas anu ieu mana cenah nami cucu? Punya aya tiluanana abi cucu. Anu ieu cucu tah. Semua wayahna sok make papanjangna cerita tah. Aya nu di sakola mamah mah cucu Aisyah. Cucu Aisyah. Alhamdulillah neulang wujud aya leres cucu Aisyah pangintennya mamah teh. Kan tadina dunia perkawinan mah batur mah aya anu alias si manyar teh ya. Lasih teh ya. Sebenarnya mamah mah teu alias-aliasan eta cucu titik. Cucu doang pangintennya. Tapi dah alen oge kadang cucu mamah cucu sing komar da suantana keur mah badag tapi dah halimpu gitu rausen aya teh mun di Cikalang mah aya nu mun Kang Aler Kalaider teh teteh manggilna teh si Gomar. Terus di ditu mah di Cileuweung mah dipanggilna teh aya si Bagong Hideung. Laras Sampai kuai samodor rek mararangkeun. oh tadi saperkawis eta panginten mah awal karir mamah panginten di tahun sabaraha? Ngawitan belajar ngawin mah mamah teh paling terlepas mati. Ngawitan ngan anu emu tau yang mamanya ngawitan manggung tah 2017 ngawitan manggung mah. Nya ngawitan rajak manggung kami saur barudak ora teh mah aya mah naik daun naik daun sama naik daun oh gitu mah hari mamah panginten salami karir eta manggung panginten mamah kawitna aya di luhurna panginten aya turunan seniman 2017 atau 2017 mah anyar teuing nya mamah tos selami ngawit teh mamah teh 2007 ngawitan belajar. Ya, alhamdulillah bertahap manggung terus dipikir ka ayeuna mulana mamah teh aya ka mancanegara mah aca. Dan kumahanya lah nyerusui lembur mah alhamdulillah bener. Dan mana mah aya sepuh kasepuhan mamah. Kamane cenah diajar ngawit teh sok cenah dingalikeun. Asal ngawitan manggung 2007 nya alhamdulillah parah pisan di kayeuna. Kawit belajar mama sekolah atau napi gaduh nyanu ngabimbing gitu betul? Aya ngabimbing mama teh kasihan mama Laras resan almarhum Bapak
yang Bapak. Bapak Oh. nah sekedap nah anu dia nama sambil belajar Sambil sambil belajar. manggung sambil Ya, berjalan otodidak paling tengahnya. Sekarang mama teh kan gaduh grupnya. Gaduh, Karesa. alhamdulillah nama mama sambil belajar ngarias Oh. aya guru kamina namanya dangdut teh Suryanada. Suryanada. Tapi mama sata acana Suryanada kantos aya nami sata acana Suryanada gitu grup teh. Aya. Surya Kencana. Surya Kencana. Surya Kencana Nah, Mada. eta. Digentos pangitan ka seliring berapa gitu. Suryanada. Suryanada. Goyang dari cuma pangkatnya kasapian. Surya Gumilang. Nah itu mama mah ada di si bapak almarhum pangitan aya Nah, mama teh pangitan gaduh putar seberigi. Alhamdulillah mama kami sadaya nama kami ayah sadaya na opat. Dan cukup kan saya opat ya dua. Anu ka hiji nu aya Kita oh. Nurita itu ayeuna yang Suryana Tak asa kaemut mama. Kadang sok nya pangitan alhamdulillah oke. Alen pangitan sok di kumanya gitu teh. Kurang-kurangan seniman-seniman oge sok diangkat kepada cucu tak pada dijelaskan ayeuna ya gitu sok nararoskeun ya gitu mama eta teh laras putra mama cenah teh tak naon margina naros gitu pangitan rada sasi teh apa tapi ai mama di situ cenah alen mangandap mama teh sareng nenek mah alen mah ya gitu tak warga di Sadayana nya mas sering oge nya sering nyari sering itu angkat nya oh salah satu sepuh itu sepuh anu kadua simpul dan ayam di rumah sepuh anu ke abdi dia pangitan sepuh anu ngabimbing abdi di halir abdi khususna pangitan lumawi abdi oge mah gelap ka biasa-biasa macana ka abdi ka segala buktina ka abdi terus karaos ka nyaah segala buktina oge hampir banding ka nyaah sami sareng mama asli gitu. kan sahur sepuh makia dengan sahur ustad Ya, ayah sepuh sesepuh kasepuhan sepuh sesepuh anu dipi sepuh nah, ayah sepuh merenan sepuh kasepuhan urang nah, anu dipi sepuh kita merenan seperti alen ka mama Ah. sepuh kayak eta nganggap sepuh ngira ari caket makadang kan sok asa kayu sorangan salah bisa memawi abi oge ieu teh salaras nama gaduh rencana ieu teh tadi lama ya sareng almarhum anu engalakeun paniten gantung salah sawios cita-citana oge mah ieu teh salaresna memawi ku alen ayeuna anu neme kadugana ieu panginten ngalaksanakeun cita-citana teh kitu neme ieu Tahap. nah kitu mudah-mudahan sareng mama mama teh gaduh mama dari berapa bersaudara ya ibu mama ka seberigi gitu mama teh alhamdulillah ari sahur pendiam teh mama jadi kumanya sakocoran teh putra teh nyalaira ka mama berenang aya salapan sadaya alhamdulillah ini iya kami aya baturna mama teh aya salapan mun kalau sampai teh Allah ieu perjalananna ngajengkeun 5 daya kelima nah aya ya aya opa nek teh nyari pahit bener
ada BR Nok teh anu kadua Kang Ojak anu mama papat bian bian aya bian raina si mama sarima pisan abi oge kapungkur waktu pertama kali ka dieu narosieun teh apa pisan ka anjeun cita dah iya tapi asal lain gitu sampai oge sareng simkuring anjeunna nya serupa tapi tak sama seueur anu pagentos eta teh nya kadang pamiman di rumah mah ngalangku kalau resep kasih cariu juga teh Ian beri angkat ke mana saya kasih Bian juga teh cucu sebenarnya ke mana tante kurang kali sana sebut bersebut apa pantas gitu ya rada iya gitu iya mah ada kurang kali sana teh iya mah teh cucu janten panginten mama teh kudu ka ayeuna teh sabaraha tahun tak bergelut di dunia seni kami kaetang berarti tahun 2007 mah ngabitan belajar anu pas manggungna pisan muka etang ku mama pas manggungna pisan mah tahun 2012 kayak etang ku mama sabaraha tahun paling tetapi tahun 2012 ayeuna pas 2020 aya dalapanannya sarangnya panginten mama nanti banyak sanes kalian bade buat gitu masa kapangker mau wargi-wargi oke kadang sok kalian ge aya pertarosan gitu nah gitu pados punya oke pangintennya panginten si bapak almarhum namanya Absud nah tuh ya kurang di sana terus ada tahun 2011 pada macam karena 2012 tahun 2011 salah satu toko seni oke banyak si bapak teh jantan teh kumaha gitu teh kami sawagi-wagi mah sawagi-wagi gitu keluarga gitu ada resan bangetan isur ya salah satu seragi abi oge bangetan terus rahina isur aku bangetan terus si bapak ayeuna bapaknya bapak abi oge anu wah hebat eta mah calon si mamanya segala biasa salut segala biasa serpisan eta mah tuh alhamdulillah yang ngawujud gitu ya segala cita-citana alhamdulillah iya mama teh neraskeun kancak almarhum bapak Isur teh pas mama tepan sareng anjeunna ya alhamdulillah berjalannya jadi kaina jadi teu kantos pareum heula lah gitu nya teu kantos alhamdulillah kantos surga segala harapan mama kantos segala harapan mama dikantunkeun ku bapak Isur teh ya alhamdulillah ditepakeun sareng anjeunna suksanos anjeunna nya anak tapi yuswa sareng mama gitu nya tapi alhamdulillah jadi biasa mungkin kaputra mama pisan anjeunna terjasa lah segala cita-citana berkat dorong sedayana alhamdulillah terwujud sama kurang kali oge terus panginten abi oge nya sami kasih bapak ayeuna itu kanyasaan ku ayeuna ngageungan hate ka abi mama nah kitu kene ka abi teh awi abi oge sami sih hampir sareng si mama 2007 nya mulai belajar aren oge panginten dikantunkeun ku almarhum abah sami si dalen oge neraskeun kitu neraskeun almarhum 2007 sarita teh ngomongin teh biasa banget gitu alhamdulillah si mama disebat semua ada biasa sanes abi ngabulkeun nya kawat jiwa di sana ngabulkeun kolot sorangan da emang iya alhamdulillah gitu ka abi oge alhamdulillah setia gitu sasarengan wae pami aya acara itu
man ngawitan tepang sareng alen teh alen oge geus sabaraha taun harita masih kan gawitan harita teh pas syukuran hajatan sahanya di Ya. kampung Sididi gitu nya anu sareng almarhum Naomi ya nya almarhum Neng udah kata papa jo urang tah eta ngawitan tepang teh harita harita alit keneh alit keneh Kan sabaraha tahun tah harita kinten panginten harita mah ada 18-an 18 tahun nah 18 tahun kepet pisan kalau si Bareto ngefans teh aduh serana teh si Gomar tapi halitu gitu alhamdulillah tersarankan di kekayaan mudah-mudahan urang pasian Yusuf panjang sadayana urang jeung seni artinya mama dina ngawihanana dicanak bisa ku alen sing kaangot keras Tahu, Pak. pamana juga alen aki dina gagayu senina sing lanjut terus jaya terus mercang ka urang sadayana alhamdulillah dengan luar teh alhamdulillah ya mah alhamdulillah dicinta sudah segitu mah terus panginten mama kawitna ngawi kantos ngawihan rono eta mama mah ngawihan tehnya ari ngawitan mama belajar ke sareng kacapi terus di sana kan gamelan gamelan ayo belajar mah sareng gamelan wayang keluar pengawian tadi wayang tapi nama mana belet di wayang di kaira kita akan kakaikan soalnya wayang mah aku kantos mama kan menuju ngawihan di nama PDKI tanda dekal marhum mama Lilis nyangkit sama mama tadi ya belum pengawian ke dina Bunda kita Rengo rengo masih belajar oke tak biasa kata mama tak biasa belajar oke masih kan tapi lah hawala gitu mama tanya pangan aku almarhum teh baru datang mama cenah di Bunda Rengo panas gitu tapi cenah naon pengalaman karena sudah pengalaman sok aja nari mama gade kiatman jaman panas jaman papa nyari sampean tapi pengalaman terang sampai hitung bari belajar pas hari tahu ya di kandang sama PDKI tetap akan biasa tapi tenang nawan cerita aja serius sama mama sendiri ini yang serius gitu ya almarhum mama Lilis dan mama tadi mah biasa ngawin oke ayo kita mau ke rumah di wartosan sambil belajar ayo tenang nawan ada itu nawan belajar ke panggung ya tante belajar ke panggung malahan mama mah di sana ke almarhum guru mama teh salibnya buku di panggung kalau di pasihan nih jaksen we buku nya etang pengalaman soalnya padahal mah pasti pasihan nih kalau dia ngadek-dek di situ alhamdulillah di hari tante kantos terusnya berjalan terus sareng Kuda Rengo ayam menyerap sareng Kacapian sareng Kacapian malah berjalan terus berjalan sareng Kacapian ayam menyerap sareng jadi bikin ka ayeuna engal-engal geuningannya ai naon teh seni nu ayeuna teh bajidor nya engal syuting itu kan alhamdulillah lungsur ayam nyana tinggal alhamdulillah sareng nyangkut nyalira kacapi jaipong kacapi bajidor terus dangdutna mama mah lagu-lagu bawa teh oke nyawilah di canak di salira berjalan di kayaknya alhamdulillah jantan si mama mah da di nu dangdut kadangnya sok aya nu nyari osok ke kabi cenah mana cenah bawa kolonnya punten banyak tapi da geuningan alhamdulillahnya respon konsumen saya geuning ka urang teh nya tah cenah kieu aya anu kitu saya cenah janten dina nya oge na dangdut kaladangan wae cenah ka eta gitu tapi eta teh upami kamu senengeun insyaallah anu da ari jami mah
seueur anu seneng pasti seueur deui anu teu senengna saur sepuh mah seueur nu resep seueur deui nu ngawana. Tapi alhamdulillah anu karaos kumaha mah geuningan nya dukanya eta geuning rayana nyawa ya aya wae tah sayang wae. Tapi alhamdulillah nu karaos kumaha mah resepkeun alhamdulillah termasuk dia oke. Gitu. Nanda ku pamit resepkeun mah moal ditaringali, moal ditonton, moal didarangukeun. Moal ditah deui mana moal dipiwah. Eta ai urang mah kami seni teh hoyong seueur nu resep. Hoyong seueur anu mika cinta. Kan deui ya cinta ka. Eta cinta ka karaoke atau nepi ka kabogor mah sareng cinta ka nu seninya. Tah urang nu mari urang mah bukan seni teh dangukeun dangukeun lenyepaneun leres upami seni resep ditongtonna tah nonton kan jeung resep ulangan ukur sae hareungna bu urang teh pami sae ngahareungna ai ka mana karep mah dengan sakarang kumaha oge sakobar jebur mah nya sieun kitu da geus kolot mah geuning kitu kana patokan teh loba kabur ameureunna sae resepnya anu ngawina suarana raoseun tah teras didangukeunana ka dangu raoseun misalkeun suarana limpu musikna raoseun gamelanna raoseun hoyong ngibingan tos hoyong ngibingan teh randa raoseun kan hoyong nyawer mah eta tah semua harus ulah padu rame hungkul kan urang pami non ngadangkeun geus anu teu tarangeun ge tepak ngendang tapi enak terang terbiasa tong baru sanes abi pribadi mah nya terbiasa naon tapi kan aya nu di panggung itu sok gaduh we cepel we patokan naon oge nya kitu ulah asa rame nah keneh lereskeunna teh segala kakiranganna teh anu langkung terang mah penonton anu ngadangukeun terus panginten mama salami ngawihannya ku darengo ramalan pacapian seueur pokona nya kami pribadi oge guru kami wayang terus anu wayang masih pada wayang modor atau napi wayang alakon terus kasela mantap gimana mah pokoknya mah segala ieu teu alhamdulillah teu mama mah teu ieu teu bauan alhamdulillah tanya salut ngajakeun salut teh nu penting mah mama asal mama sehat halal seueur nu meuriogikeun insyaallah janten maksud mama dinu ngolah seni teh hoyong sarangan balik ibadah ayeuna urang teh ibadah teh sanes salat salat mah satangkosnya urang teh di batur oge eta karumat ibadah asal kurang mari tekaran ibadah ulah karena uang gitu gitu ulah karena uang aya panggungan aya nu ngararampe teu kaping 3 misalkeunana mama biasa dibayar 250 aya nu bayar 300 atau 500 pisan tak ulah curang gitu urang mah kajeun teh aya artosan misalkeunana teh cucu bawa cucu hayang pangnyawerkeun abi kedua artosan ieu insyaallah hayu terus yo seueur pokona mah sanes abi beda ka indungna cenah haruskeun indungna da emang karaos jeung ku antun ditaroskeun kana sanes oge si mamah mah alhamdulillah jujur sareng teu komersial teu mama kapu da emangnya mah karaos ku abi pribadi gitu sareng anu amung kagumi oge model seniman sanes-sanesa sok diobrolkeun kitu we salah-salahnya kitu anu mah teh tidak mamang teh ayo nyari sedikit sanes pada hoyong ka salat sanes nya pasti iya mah pandangan abi pribadi gitu terus itu mah salami manggung
aya misalkan naonnya gitu teh kesan anu teh enak panginten sok aya wae panginten mah tong borong ka mama istri tapi oge pamoga mah aya terus sanes-sanesnya nu kira sopan pasti aya wae mah nya aya rupi-rupi kan seur mama tadi oge seur anu resep seur deui mewahna tah di antaranya dina seni mah kan aya suka aya duka terus contohnya misalkan anak suka duka teh kadang mami teh sok aya kirang sumangetna aya nyanak sumanget di panggung yuk ke panggung yuk misalkan benten-benten di panggung yuk ke panggung yuk kadang tina sok kadang tina pirigan minunya pirigan gamelan benten yuk benten pirigan terus tina penonton oke biasa datangnya latihan semangat tina misalkan anak contoh anu kirang enak katanya kirang penonton eta teh kirang semangat ka urang ya lara penonton kirang saweran ya jadi nu nyanak kirang semangat bahkan anu nyanak semangat sok sanaos teu aya saweran misalkan ananya eta teh kanggo seniman pasti rata-rata kitu sadayananya nonton seueur sofa semangat son enakeun lokasi enakeun tah eta teh nyanak semangat lara terus pengalaman mamah aja tinggal witan belajar ya mamah mah witan belajar tapi dugikeun ka colok rebab kadahukeun taropet pamisaran taropet ini tompokeun tanggung ya pamilepat eta mamah hawi eta suka duka teh tapi mamah teu deuli pohoyong tiasa teh anu colok teh naon teh teh susu di jos gitu teh pakai seterbab susu tadi koyos nasi cepieun kukur kan cepieun taropet teh teu nyeri hate pakat pohoyong tiasa tapi nanya nya alen pribadi resep teh nya tos darah daging jadi resep teh pami gaduh beban di bumi teh hika hiji positifna urangna bisa ngemplong ya kahibur sareng duh jeung seniman mah heureuna nu kirang-kirang berikan wah mantap gitu eta teh dina seni teh nya kang ngahibur mana urang ngahibur penonton sadayana keluarga nu hajat biasa seueur manfaatna seni teh asal seniwan cenah sebenarnya seni teh sing nyeni kadang seueur teh gampil kana maksiatna kirang-kirang kana maksiat gampil tah urang teh lidah biasa saus kumaha tabihan wawona sakepan saena tah sing tabihan teh kamaksiatanana sakepan saena dan tadi tadi rasana mah kira-kira mah pisan anu ngamahaya teunana nah kadang urang teh dina biru-biruan bergelut aya wae kadang teh urang teh kacana mudah-mudahan lama di negara teh cinta lebih ke ka aya perkelahian pakai kadang bom sarang nayaga antara pisarang penonton mudah-mudahan si teuing tidak kamasiatan teh ya mumpung sarang si mama aya si kenal putra si mama rai abi oge panginten ayeuna simkuring ditepangkeun langsung sareng rai sareng putra si mama oge panginten gitu kurang ngobrol gitu kan dia ngobrol oge yang panginten hidup salami di bidang
Setan tersebar tahun kan. di kelas Di sekolah SMP Prince. SMP ari kanu kawit nama ari kanu kenapa aya cita-cita gitu aya cita-cita sugan terus agung kayak menjadi tukang kenang kumaha gitu ya aya cuman ya si bapak kabur teh almarhum ya senang kan seni ya si mama nakal kesan kamu kawih gitu si bapak kan calung ya si bapak mah nyake ukur teh asa kanu nyalung tapi nyari sebelah gitu nya kanu sadaya bidang kesenian tah dirinya teh ya kawit-kawit kan yang ada gun calon ibu-ibu bapak teh nyata kumpul teh ngagaluk kenang gorongnya calon calon gitu dan tidinya teh nya ai kawit nama da heureuy kitu nya namina ge budak kitu ngadog-dog kumaha terlalu sareng wargi sareng akot tah cuman pas ka dia gitu nah gitu berjual biasa teh duka paling mana gitu nya kan pas latihan hiji waktos nyasawur si bapak abang teh jo nyamun cek orang malah jam beneran gitu padahal terang orang teh nah eta teh ngenangan aku kumaha tepatna kumaha nganjol biasa gitu ketemu merenang Kelas apa SD-nya? kelas 4 siswa pada tahun laki-laki dan Islam ya dugi ka ayeuna alhamdulillah terus 9 tahun tapi kawitan manguma SMP kelas 2 pun kelas 2 Pasti takut gaji bapak. kantutkeun ku bapak Pasti terus dikantonkan kurang jika nyawa pasti sok orang tanya semangat semangat gitu salah serius itu sarang abi oge sasarangan mohon sasarangan apa nama pertama bade isi bade henteu nyanta mah paling tentang sarang abi dina isi oge paling teh anger niwang teh acara anu sanes teh ieu lah gitu paling kan iya jang di setiap acara ya salami orang malu aya sami tadi si mama tos aya kesan tak orang senangna gitunya kesan senangna kesahan susahna aduh kumahanya isi majarkeun ieu abi teh ngagibah hanya dioskeun kan wae aya mah ngobrol ari aja mah geuning masuk kayak saya gitu yang meureun pami segi senang mah seueur kitu nya urang teh nya kawit nu acara seueur gitu kan pami jadi panggung kawit nu nonton tinu nyawer lah gitu senang kalau pami nu seginya susah nama aya gitu engal kene malahan mun acara pamari aduh kambing mah duka pokoknya acara di Batu Kuda abi teh kamari teh nya malawi teh nu hajat gitu biasa ai nya saurna teh cenah acara teh ini dongkap ka ditu teh acara ya listrik acaranya soal get acan burung abdi dongkap teh ka ditu aduh apa pada mah eta mah isian we diceritakeun oge teu luas mah kan wae kan memalukan orang teh jadi di setiap orang nabe teh berikut abi pribadi anu mau biasa di dilakuin teh kesan nuker-nuker acara di anu mah bisa dipohokeun resepna acara di anu mah sedina kieu mah bisa poho di antara acara-acara di sanes tah ieu sok dinu acara-acara di sanes nu ka dina acara kamari baeun nuhun nu kamari eta mah aduh eta pisan kayak hiji tengah di panggungnya tangan teh taneuhnya batu kedepan hanyak dengannya masangkeun kenang beuki kanyang ngeyeng ojak sakedik ka kulutuk kulantir teh wah eta mah repot pisan dugikeun ka pokal henteu deh pokal oh ieu mah ngae biasa nya sound mah cuman nya listrik telat gitu kan da di gunung mah tapi itu di jalan biasa deh di nu taneuh pananja gitu kan kalau pas dipasang tuh nyanyang ngeyeng nyala dok hujan tuh jadi lama
dugikeun ka kahujananana eta mah beberes teh. Nya eta lah pokona anu pang Jadi suka duka teh kadang muleunan upami panangan tos malangendu. nya Molotov dipaksakeun. Dipaksakeun, Tapi nah. da demi uang. nah depan bakat ya bakat Memakan bakat. Memakan bakat. Ya baru kan kena. Sepangan terus teh tos bolak-sek oge. Kena lapis dan kelas. Anu berkesan, anu paling mamang oke panyatannya ya bang di antara grup-grup nusanes pokoknya mah imah kudu jujur yang paling berkesan, paling nyaman yang grup saha jangan omongan mana kayak si Ajang lah anunya jujur we maksudnya anu paling berkesan paling anu berkesan, pang nyaman gitu hari kedah jujur mah salah nama nyaman mah ya sareng keluarganya ya gitu lah yang utamina kan terus selakunya abdi di dia diangkeun terus karena dira gitu dasar kasasaha Aisyah dan nama cuman kan urang teh tinu jam terbang gitu ini jam terbang sareng tuntutan nah orangnya tuntutan urang teh tugas dan teu susah gitu ayeuna hoyong sasarangan deui danya susah sesah sebenarnya ya itu pangitunya paling terus nama keluarga keras panten ayeuna si apa terus daya sok timbul rasa sono nu hese dipapalirkeun tah karena udah ngobrol banyak ya pasti aya pasti sedaya nanti ngomong gitu kan ayeuna nya model abdi pribadi dijujurkeun ka seni nya bapak gitu kan tah dikawitna bapak nya suka nya resep anu seni dibikeun ka ninggal abdi meureun biasa ketepakan gitunya kan seni dibikeun ka dukung nya palakeun ka sakola seni tapi nu janten nya nyeri hate mah nah gitu bapak nuju ayah keneh gitu di dia nuju abdi teh alim gitu nya sanes artina alim kanu seni nya hoyong cuman upami bapak nyami warang tampil di panggung teh alim janten isin gitu tapi mah Ayeuna mah berenang ngarasa kaduhung. ya kaduhung nah teh tiba heula gitu Coba kan eta bapana teh ngadukung pisan hoyong tiasa ngendang teh ngadukung pisan ka isuru teh. Ari alim wae kan. Ya, Jadi berenang kurang kali keneh. janten isin lah gitu nya urang teh Pas jadi hatena bangkit terus bapana teh aya saya janten pas berkembang ngaras kaduhung teh. ya jadi kadung teh nah mun teu ti payun teh gitu Aya kan bapak teh. urangnya nu jadi bapak teh bangga lah ninggal anak kitu nya nu didukung bikin ka Pasti ayeuna ge ngaraos bangga ka Ya. Tuhan banyak sian. panten ayeuna aya naon nu sampai ucapkeun ka si mamah naon itu teh nu ngerasa nyaah sedih mumpung tadi aja mamahnya sok tara tah ada apa Jadi iya seolah-olah isur teh ngobrol jeung si bapak ayeuna nah teh gitu ngedalkeun si hate isur kabungan isur anu rasa bersyukur isur ayeuna di kedalkeun payuneuna mah jeung si Aa dudikeun dengan jadi isur teh alhamdulillah cita-cita bapak teh ayeuna isur ieu sok si mama we langsung ngobrol ya sih dah ya sorry ngobrol we rasa urangnya kan jadi kolot banyak pokok utama kan jika dilakukan juga segala berdosaan urang kolot dugi kaya dan biasa yang memang sedang ini semua ya yang merenari ya langsung kasih mama tuh nah ya nya kahijina mah hapunten merenan abdi nya nu janten dibentos si bapak nyata can biasa mulang tarima gitu panggil janten sepuh merenan nya pimanangeun nyenangkeun mah meureun ka mama nya kasih bapak mah terus kubuh meureun geus aya gitu nya bade mulang tarima yang nomor hiji mah hapunten meureun abdi nya selaku anak nya rumaos lah seueur kalepatan seueur
dosa gitu kan ganten yang bikin ke rumah awas bikin ke kantos dan ngejadi indung nyurucutkeun cai soca gitu gara-gara happy ya apunten eta nu kaduana yang nang kahiji abi teh nyambangga oge gitu ninggal mama ayeuna ninggal di seni nya tos lambung lajeng nya ti payun jadi ka ayeuna kemudian isur teh bersyukur ayeuna tos ngelupaskeun cita-cita si Bapak dan itu payung sakumahan menuju dimenangkan si Bapak sakitu hoyong pisan siapa ninggal isur biasa ngendang di panggung ayeuna isur bersyukur ayeuna bulan-bulan siapa nuju nyaksian hoyong ngedalkeun nasihat teh isur ka Bapak alhamdulillah Bapak isur teh alhamdulillah ayeuna tos seueur panggungan tos nanjeur ngalaksanakeun cita-cita Bapak itu beureun kertas hate isur teh sesah gitu ngedalkeun cenah teu biasa gitu kan mudah-mudahan Bapak oge ngaraos banget ka tebihan KDW ulah hilap isur ngadoakeun anak si Bapak kabanggaan si Bapak teh cita-cita si Bapak hayang gaduh putra biasa nendang alhamdulillah ayeuna tos ngabuktos eta beureun kertas hate isur teh hoyong dikedakeun ka si Bapak ade ulah hilap ngadoakeun anak si Bapak moal atuh ai Puluh sih Wan. Amanah. Puluh. Nah, kasih sehat sukses panggilan pada kita mama ulang lap kan 5 waktu salat lainnya jauhan kemaksiatan aya momen. Abi saya kenangan aja gitu. ulah tapi mungkin Pokoknya disensor ya, kalau skip. pager mah sama malukan kira masalah jet ayam jet Panginten di simkuring obrolan mama isu panginten dicekapan itu panginten tong ngelap oge like, komen, sareng subscribe di channelna Alen Kalaider. Oke, tenggelap si mamanya di tadi tos diuningankan panginten alamatna seueur nyayogikeun di antawisna panginten dekorasi, hias pengantin, jasa hiburan, event-event sound system pokoknya mah si mah komplit pokoknya mah kantun sumping we ka dieu pangintennya kanu tadi alamatna tos diuningankeun. Nah gitu nu kapiatup disimkuring sadayana hapunten anu kasuhun panginten tangtos dina cariosan urang mah kalpatanana punten da teh seueur guyonanana seniman guyonanana seueur dijarikeun tutup mah tutup mah punten obrolan simkuring salam munculkeun anak kami si bermusuh Alen Kalaider ti putra medalang laguana cekeun wae sakitu atuh apunten pisan punten giring seueur kalpatanana dicalitot cariosanana painten luhur saurna bahe carekna mah eta mah da seniman apunten piran atas suhun sakitu simkuring obrolanana insyaallah sanes waktos urang sambung deui ditutup wae. Wassalamualaikum warahmatullahi taala